Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Dulur-dulur anu aya di lembur, baraya anu aya di kota, abah nyangakeun silaturahmi. Nu aya di Purwakarta nyangakeun sapurwakarta, nyangakeun silaturahmina. Kabupaten Subang sasubang, Kabupaten Karawang sakarawang, Majalengka samajalengka, Tasik satasik, Garut sagarut, Banten sabanten, Bogor sabogor, Cianjur sa Cianjur, nyangakeun silaturahmina. Najan abah aya di Cicaya Campaka Purwakarta. Mudah-mudahan kungalangkungan ya sohibul hikayah janten pepeling ka urang sadayana. Mudah-mudahan tiasa ngadukung kana channel abah, nyuhunkeun ridho galihna, nyata jariah subscribe-na kangge kamajengan ya channel abah, mudah-mudahan aya manfaat. Dina hikayat abah bade nyarioskeun nyaeta aya anak rampog, anak bangsat jadi kiai. Tah di dia dulur, ternyata ilmu teh lain turunan. Lamun teh mah bener ilmu turunan, anak kiai teh kudu jadi kiai kabeh, anak ustad teh kudu jadi ustad kabeh. Geningan ternyata aya cenah anak ustad anu baong oge, anak kiai anu baong oge. Pan cenah aya paribasa, di mana-mana buah mah tara jatuh teh murag teh tara jauh ti tangkalna, tapi kan aya buah anu murag jauh tina tangkalna, nyata buah anu dibawa ku lalai. Hartina di mana jalma rek anak kiai rek anak ajengan, di mana salah gaul mah bakal cilaka. Lumawi dulur, urang gaul teh kudu jeung jalma-jalma anu soleh supaya urang kabawa soleh. Dina hiji carios kapungkur aya jalma, eta jalma teh gagahna luar biasa, maklum jawara, ilmu naon wae aya. Eta jalma teh ceuk paribasana tukang bobok, tukang tarok, ngan henteu meureun ari marosodkeun underrok mah. Ilmu naon di manehna aya, ilmu kagagahan, ilmu kadugalan, ajian weduk, tarung aji kengkengan, kerak cimane tanyakan beraja musti taji malelang, betara karang ilmu banyu pancasona, betara sangsang sapu angin, sapu pare, sapu inyuk bogaeun eta si jalma. Ngan eta si jalma teh bodoh dina agama, ceuk paribasana mah tunggu dirarung catang dirumpak, boro-boro ibadah ka Allah teu apal rupa masjid acan. Kawehna teh tukang pasea, sok daek ceceremad, teu kaop ningali barang batur meleng, main sikat wae alias dipaok. Boro-boro anu batur anu anak jeung pamajikanana mun meleng mah dipaok ku manehna. Malum ari ngaranna ge barang haram mah dulur lain hayang dipake bener, hawana teh hayang dipake main ujung judi. Jadi pagaweana teh tina mau judi bae, main wae eta si jalma, malum kitu pagaweanana. Teu beunang dinasehatan. Mun dinasehatan teh karah kamalikan rek nyabok. Tapi alhamdulillah ari gaduh carogena mah, gaduh istrina mah, eta istrina mah geuningan soleh jelema bager dulur. Nu mawi kahirupanana masya Allah jauh kabedug, anggang kadulag, imah balocor, bilik barolong, teu hayang mikiran keluarga, rek dahar rek henteu sabodoting. Nu penting aing mah manggi dahar sorangan. Ari pamajikanna mah jalmi anu sabar, sabar mah
banget eta bojona cacak-cacak salakina jelema buraung. Boga budak hiji umuran 15 tahunan langkung ngaranna teh si Kendil. Ari eta si Kendil teh jalma daek rajin daek bunta bantu ka kolotna. Sok ngalasuluh. Dulu eta suluhna teh dijual, sawarehna dipake meuli beas sagelas, atuh sawarehna duitna saeutik sok diceng-celengankeun. Boga pamikiran ya si Kendil, manehna nyaeta nyeng celengan teh hayang masantren, hayang bisa ngaji. Tah geuning kitu dulur. Kudu atoh can urang boga budak hayang bisa ngaji teh, kudu atoh boga budak hayang masantren teh. Naon sababna? Sabab ke di mana budak bisa ngaji, bisa ngaji jadi jalma anu mulya, maka urang ge kabawa mulya. Lamun urang cenah hirup lain turunan ti jalma anu mulya, maka urang sing jadi jalma anu mulya ame bisa ngamulyakeun ngangkat darajat nu janten orang tua. Taya kacaritakeun dulur ya si Kendil ngalasuluh hatena mah bungah wae sabab geus boga hitungan eta ceng-celengan, pamikirna mah moal kapanggih ku bapana. Ditendeuna ge dina bongbok awi. Hitungan si Kendil eta duit aya cenah meureun 1.500 mah alhamdulillah. Eta si Kendil teh ngalasuluh deui para jamaah sadayana, maksud ngalasuluh rek bebeja ka Pak Haji nyaeta minta didoakeun hayang berangkat masantren rek nitipkeun orang tuana. Ari si Kendil keraya di leuweung bapana balik amuk-amukan. Cek bapana bari amuk-amukan teh sagala ditajong. Panto imah ditajong, aya ember ditajong. Rewas pamajikan kang kunaon dengan amak-amakan goblok sia babi. Baru cenah aing ya. Aing hayang ngopi. Cenah kang eueuh opieun. Usaha teh cenah goblok sia teh tong ajedog wae. Ye cenah kang. Anu wajib usaha mah lalaki cenah kang. Eueuh cenah kang. Kopieun mah sake urang bisa dahar teh cenah dibantuan ku si Kendil cenah kang. Baru cenah aing hayang nginum cenah ya. Aya kang cenah da cain teh hageun belah cain teh oge. Yes non salakina amakna luar biasa. Sabab ya kunaon cenah aing dina minggu ieu ngan eleh we cenah main. Babi teh cenah. Mauk naon deui cenah aing ya. Aing kudu ngabangsat ka mana cenah ya. Bingung nya mikiran kudu ka mana. Barang ngareret kana bilik aya naon, aya ruas awi nyaeta bongbok awi teh katingali bolong. Curiga ieu bapana, wah cigana cenah eta duit ieu. Barang dinaon diketrok-ketrok teh ternyata sora duit. Wah, masalah ya ceng-celengan si Kendil. Bungah pisan eta bapana. Langsung eta non disoket. Eta bongbok awi tuluy dibelah eta ku bapana ceng-celengan si Kendil. Mangkaning eta teh meunang nyeng-celengan budak rek masantren. Dibelah barang buru aya duitan. Ternyata bener 1.500 mah aya. Waduh, rezeki anak soleh cenah cek bapana. Wah, aing main deui. Cek pamajikanna kang tah cenah teh moal aing moal tulus. Aing rek mangkat deui. Bala teh mangkat manehna. Ya kacarioskeun si Kendil aya di perjalanan hatena juga keur bungah sabab katingalingan gumujeng wae. Eta si Kendil ngan bungah wae madina hatena usukan rek mangkat masantren. Aduh Gusti cenah mudah-mudahan abdi cenah kenging pasantren anu sae. Barang dugi teh ka bumina ya si Kendil can ge nepi ka bumi karak kaburuan imah. Reuas
ningali aya bongbok awi aya di luar. Kaget barang ditingali teh beulah. Ieu curiga ieu si Kendil, buah-buah ceng celengan aing cenah ya. Ai barang ditingali teh nyaan di kamar. Eta ceng celengan teh bongbok awi teh geus teu aya. Cek si Kendil, aduh Gusti, ieu ceng celengan geuning aya nu mau. Duh, cenah Gusti. Mangkaning rek makat pasantren cenah usukan. Masalah cenah ya ku bapak. Ma, naon cenah Jang? Ceng celengan Ujang cenah mak kusaha? Gitu nyeng celengan nya cenah mak Ujang teh hayang masantren mah hayang bisa ngaji. Tadi teh cenah Jang aya bapa maneh sakedeung. Tah caina ge can diinum langsung mangkat deui. Jigana cenah Jang ku bapa maneh. Eta para jamaah si Kendil langsung lesu pikiranana. Aduh Gusti, abdi kumaha cenah Gusti hayang masantren. Ongkos teh aya cenah Gusti. Ternyata bener bae ieu bapana datang teh tas judi tas main eleh deui wae ningang dikeur apes. Barang datang teh ditajong naon wae. Ari si Kendil teh bingung rek nanya kumaha teh ditanya kumaha. Maksakeun maneh. Kakarek pok naon sia molotot ka aing. Pak, naon sia? Ari bapa cenah nyokot ceng celengan Ujang henteu ngomong we cenah sia. Kaditu. Duh cenah Pak. Ujang teh sabar mah kukumpul teh Pak hayang masantren. Naon cenah sia masantren? Masantren ngeunah dilebok moal ku sia teh. Duh cenah Pak Ujang mah hayang bisa ngaji geus, cai aing ngalasuluh. Lumayan sia bisa mantuan cenah tuh ka inung sia. Geus. Tong hayang ngaji segala rupa. Hayang ilmu naon can di aing ngabagreg cenah. Lain cenah Pak. Ujang maka keukeuh cenah Pak Ujang mah hayang masantren. Geus tong ngomong we sia. Rek naros we cenah Pak Ujang mah nanyakeun nungkul ku bapa henteu cenah Pak duit teh. Sia tong ngomong. Barang nyamperkeun ieu si Kendil. Dikhabek sirahna pisan. Atuh ku tanaga satakar kebek ieu si Kendil ngecedag harita keneh. Kapiuhan teh inget di bumi alam barang ningali si Kendil dihajar dibabuk ku bapana. Ngejerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Aduh Ujang. Bapana langsung kabur bapana mah teuing ka mana. Indungna barang nubruk nu jadi anak maklumnya ka anak hiji-hijina. Barang ditinggali teh ngocor dina getina irungna aya getihan. Boga penyakit jantung harita keneh teu inget di bumi alam. Maot indungna mah harita keneh. Barang ngadengen nu ngajerit. Ternyata ieu tatanggana ngarupingkeun. Najan bari tebih. Eta tatanggana nyalamperkeun ka jalmi anu keur ngagoler ternyata si Kendil jeung indungna. Tuluy pada ngagotong. Duh cenah ieu budak kaluar getih dina irungna. Sok cenah aya ubaran. Ai barang dirampak indungna mah ngantunkeun maot di dinya keneh. Isi Kendil barang telami diubaran akhirna mah sadar dina kapiuhanana. Barang sadar mak kunaon mak tos diruruban. Kunaon nyata ku samping kebat. Mak kunaon cenah mak. Bapak kunaon cenah ieu cenah mak kuring Jang. Sing sabar sing tawakal ka Gusti Allah. Indung maneh geus maot cenah Jang teh aya di kieuna. Sing sabar cenah Jang, ieu ujian cenah keur maneh. Tinya si Kendil bingung, teu aya tungtung susah teu aya papadana sabab teu boga bekal. Ke cenah Jang. Anjeun tong mikiranna naon keun ieu mah bagian kuring jeung masyarakat.
di pula syarat dugi ka dikureb genana. Dina poe nu kadua jeung nu katiluna isi kendil nekad maksudna rek masantren. Eta si kendil teh mawa suluh anu menang anyar teh ya dipanggul dibawa ka Pak Haji Darman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Pak Haji aya naon cenah Jang? Pak Haji abdi bade ngical suluh cenah Pak Haji. Sabaraha cenah Jang suluh? Tilangkung Pak Haji cenah Pak Haji. Ya teh cenah ujang teh hayang masantren, hayang berangkat masantren. Oh, bade masantren Jang. Muhun cenah Pak Haji. Tos buleud ayeuna mah patekadan abdi. Di imah da cenah ibu abdi teh aya bapak lain tuturkeun abdi. Nekat cenah Pak Haji. Abdi mah bade berangkat ayeuna keneh oge. Nya akhirna Jang ari keur masantren mah tah ku bapak dibayar dibekalan tah 1.500. Alhamdulillah mun ayeuna mah 150.000. Ya si kendil bungah nyanak artos 1.500 tuluy mulih ka bumina babekalan nyanak cai saakua da ari tuangeun mah teu aya nyanak bedog nyoren bedog nyanak kaneron eusina teh anggean 2 setel. Teras angkat ti bumina mah eta si kendil. Nete-nete pancaniti mapai-mapai banurung sit turun pasir unggah pasir. Nyorang leuweung, nyorang kebon, nyorang sawah. Tina poe ganti poe, tina dinten ganti dinten. Sapoe 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, kenging saminggu. Ieu cai tos seep sakua teh saminggu. Ari katuangan mah naon weh sakapanggihna. Pupucukan oge di dahar. Manggih buah harendong, harendong ge di dahar kuat geus harideung bibir jeung huntuna. Manggih hangasa. Manggih cecenet oge di dahar. Manggih loa ge di dahar. Naon anu di dahar ku sato, di dahar ku manehna. Coba pamikirna. Lamun dahareun di dahar ku sato, meureun aman di dahar ku jelema oge. Tina bulan ganti bulan, sabulan 2 bulan leleuweungan maya si kendil teu manggih cai. Isi kendil teh tungtung nama can mandi 2 bulanan. Awakna ledrek pakaian kalotor buuk rawa gerwig percis jiga nu gelo. Minangka lamun hayang ngaleut teh sok naon weh nuak. Lamun manggih naon wae nu aya cayan sok ditandean. We teh aqua. Nya gancangna carita isi kendil 2 bulan ngalakon di leuweung. Akhirna barang beras teh nyorang jalan satapak. Ya si kendil curiga. Bari campur bunga. Duh geuning can aya jalan ditelusuri mungkin lecir. Yakin ieu cek si kendil pasti ieu jalan teh ka sorang ku jelema. Berarti pangliwatan jelema yakin cenah Gusti dia di dieu teh bakal aya lembur. Tidinya mungkin lami barang dugi eta jalan mageningan ka sisi naon cai katingali eta di si walungan teh. Alhamdulillah cek si kendil ya aya walungan aing bisa si beungeut. Barang katingali aya budak ya tiluan keur kukumbah aya nu keur nyeusehan barang ningali si kendil sing jarerit rek lumpat. He cenah Jang tong lumpat. Cenah mang disangka nu gelo ieu si kendil. Ye cenah Jang rek nanya Jang. Aya naon cenah mang? Hari dieu cenah aya pasantren. Oh aya cenah mang. Di mana cenah Jang? Tuh cenah mang di Tongoh.
aya cenah mang lah 200 meteran deui mah nuhun cenah jangnya tek naon kitu mang tek masa antren cenah jang masa antren nya cenah jang abdi ge cenah mang masa antren cenah mang di dinya di kiai oh nuhun cenah jang di mana nya cenah mang di Tonggoh isi kedil bunga amat bunga amar watasuta bingah kagiri-giri bingah anu teh aya kinggana ternyata bener bae barang mungkin deket beras ka lembur tidinya aya bangunan anu ageng tuluy ara aya babara hiji naon anu jiga saung tapi pika betaheun horeng meureunan eta teh tempat sarena barudak santri oge aya nu ditingkatkeun ternyata eta santri aya 2000 santri isi kendil barang datang kadinya kok sepi amat ieu teh cenah aya pangeusian kitu lembur teh apakah teh aya si horeng lain teh aya sebab pas eta jam teh harita keur kumpul kabeh di majlis taklim keur diwurukan ku mamaajengan santri anu 2000 barang dugi teh isi kendil ka eta majelis ternyata laras pisan keur ngaraos eta si kendil teh maksakeun maneh uluk salam awak bau assalamualaikum ieu budak santri sing curing hakabeh waalaikumsalam bari nyocokan nirungna ya mama kiai barang ningali ka eta jalma nu anyar datang aya naon cenah jang punten cenah mama iya cenah abdi mah rek naon cenah jang ka dieu mama abdi teh can hoyong masantren hoyong tiasa ngaos hayang masantren nya cenah mah katingali awak ku calbu kusut jiga nu gelo duh saha cenah ngaran kendil cenah pak mama abdi teh kendil nami teh jeung saha cenah maneh ka dieu nyalira cenah mama ka mana cenah indung maneh mana we cenah mama tos ngantunkeun tos teh aya harek naon atuh ka dieu hoyong masantren mama hoyong bisa ngaji abdi teh cenah mah ke barang ditelek-telek ieu ku mama ajengan malum paningalna seukeut ieu mama ajengan nyaho pisan kana watekna hiji jelema aduh barudak mana lurah Kobong ieu cenah mah abdi ka dieu Din si Udin kakasihna eta Udin dipanggil ku mama ajengan pariksa cenah ya budak kunaon kitu mak ya budak anak bangsat cenah ya bisi ka dieu teh lain rek ngaji ya budak bisa rek ngabangsat sok pariksa heula cenah ku maneh samemeh ditarima ya budak masantren mohon cenah mama mangga samperkeun ka dieu cenah mang tuturkeun kula mohon cenah mang tuluy diajakan ngobrol bari nyocokan irung eta lurah Kobong saha cenah ngaran abdi kendil cenah mang kendil urang mana maneh urang lembur cenah mang rek naon cenah maneh ka dieu abdi teh cenah mang hoyong masantren piraku cenah maneh masantren eta awak mani kucel kitu nya mang punten we cenah mang abdi teh ngalalakon mang 2 bulan leuweungan mang teu manggih cai teh acan ibak teu naon cenah maneh yeuh masantren di dieu ngan syarat maneh teu meunang sare di kamar di mana cenah mang wayahna maneh mah sarena di luar rek di mana we sabodo maneh rek nagolodog rek di mana tu penting maneh teu meunang sare di kamar nuhun cenah mang tapi abdi aku santri heuh dicatatkeun jadi santri maneh alhamdulillah ieu si kendil di aku jadi santrina mama ajengan keun bae cenah mang rek sare mah di mana wae lain urusan kula mang lain tujuan kula cenah mang sare abdi mamang keukeuh cenah mang hayang masantren hayang bisa ngaji
kitu pamadegan si Kendil. Eta si Kendil sapeting harita mapak pikpak tapi danggeus biasa sare di leuweung najan digemrong reungit ge teu karasa. Eta si Kendil dia ku santri ngan sarena di mana bae nya tidinya si Kendil mandi mah geuningan rada berseka teuing najan kucel ge teu kucel teuing. Ari kopeah eta si Kendil teh meunang mulung ti batur ku batur mah dipikeun kumaha dipulung dipoekeun. Ya si Kendil sapoe ganti minggu tina minggu ganti bulan 2 bulan tina bulan mah ganti tahun satahun 2 tahun. Ya si Kendil can pernah diwuruk sakali-kali acan baik ku santri gede maupun ku mama ajengan. Istuning 2 tahun teh main nama cicing di luar ngadengekeun we eta 2 tahun teh alhamdulillah kur ngaji dengenge sok ningalikeun batur mimiti mah teh bisa jampe wudu alhamdulillah 2 tahun kakarak bisa jampe wudu nincak bisa tahun alhamdulillah bisa jampe salat 3 tahun si Kendil can pernah diwuruk sakali-kali acan. Ya ternyata santri anu 2000 teh aya 100 urang nu goladena nu pengurus-pengurusna wungkul musyawarah rahasia. Ceuk saurang Kang aya naon cenah ya lain cenah Kang urang ieu ieu pasantren gede santri garagah samping rata-rata BHS Kasmiri kucubung panggoreng-goreng nage atlas cenah. Urang kaentreupan ieu aya santri hiji ngaran si Kendil. Duh asa sareuk ceuk cenah Kang. Lamun carana debena beas mah beas pustih kacampuran ku bangsal cenah Kang. Mending bangsal mah Kang ieu mah keusik cenah Kang. Kumaha cenah Kang lamun urang usir? Duh cek lurah Kobong ngare diusir mah euy. Urang pasti bakal carekan ku majengan urang era ku masyarakat. Geus kewela mah supaya ulah betaheun. Di mana teu betaheun meureun mangkat manehna. Kumaha tuh Kang? Keun kumaha aing we cenah eta mah. Cek lurah Kobong. Nya keputusanna ya si Kendil supaya ulah betaheun kudu kumaha. Nya tidinya dulur ya si Kendil dipanggil ku lurah Kobong. Nil. Kulaan cenah Mang, ka dieu. Aya naon cenah Mang? Betah keneh manah masantren di dieu. Duh, betah pisan cenah Mang. Di dieu mah abdi bisa cenah Mang barang dahar ari kadaharanna si Kendil ku batur mah dibuang kumaha mah dipulung. Di mana tas ngaliwat teh sok aya kerakna. Eta kerakna ngadaharan kerak eta si Kendil mah maklum da teu moal bekal. Sobar jeung tawakal. Nah, Nil, enak kieu ya. Mun maneh cenah bener hayang masantren keneh di dieu, muhun cenah Mang. Maneh teu meunang sare di dieu. Di mana cenah Mang? Kuring sare. Tuh. Itu tuh katingali teu ku maneh. Mana Mang? Tuh, itu aya kandang domba. Itu kandang domba teh kosong. Geus 2 bulan can kaeusian deui. Nah, eta cicingan ku maneh. Mun maneh daek sare di dinya berarti sok maneh masantren di dieu. Kulantaran kayang hayang bisa ngajina eta si Kendil bahasana pokna kieu mamang teu nanaon rek sare di mana wae abdi mah teu jadi urusan. Teu penting di mamang di aku santri keneh. Teu sawios aduh mamang abdi sare di kandang domba nya keputusan si Kendil sare di kandang domba. Tuluy eta kandang domba teh dibersihan ku si Kendil. Teu anggeus sapoe ngabersihan eta kandang domba. Beres-beres 2 dinten barang beres 2 dinten ye jadwal jam 8 mama ajengan teh ngaliwat kaeta pangliwatan anak anu aya di si Kendil
Kabeneran ngaliwat kadinya si Kendil langsung ngudag mama jengan. Mama, assalamualaikum mama. Mama, waalaikumsalam. Aya naon cenah Dil? Mama, abdi teh tos 3 tahun langkung cenah mak. Di dieu mah santren, alhamdulillah. Tapi cenah mama abdi teh can pernah diwuruk cenah mama. Kuno ageng wae mah ku mama. Hoyong atuh cenah mama abdi teh dipasihan ilmu ku mama. Hoyong gaduh cenah mah tu wirid sakedik mah. Boga cenah sia kitabna. Teu gaduh cenah mama. Rek kumaha wurukna cenah aing teh boga kitab mah. Geus we lah cenah mah. Kudu aku santri ke cenah dieu kudu ngaturkeun nuhun kudu bunga. Bingah pisan cenah mama. Tapi mama abdi teh hayong diwuruk hayong gaduh ilmu. Hayang gaduh kenang-kenangan ti mama. Aduh mama abdi teh hoyong pangwurukan ti mama. Nah, teu naon cenah ari kitu mama neh hayang ilmu ti mama. Tapi maneh cenah kudu apal sakali. Teu apa sakali sia tong nanyakeun deui. Nuhun cenah mama we teh bungahna liwat saking teu kagambarkeun ku kabungahanana ieu si Kendil. Sok turutan cenah ya. Siap maneh narimana? Siap cenah mama. Bismillahirrahmanirrahim. Turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Tah geuning apal. Eta we lah cenah amalkeun nya. Eta si Kendil bungah amar watasuta bingah ka giri-girina langsung apal sabalen. Diapalkeun ngoloyor mama ajengan mah ka majlis, si Kendil mah ka kandang domba. Masih keneh beberes ka kandang domba. Bisi poho diapalkeun we eta ilmu ti kiai. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Bapak bangsat, indung bangsat, ma anak bangsat. Duh, cik si Kendil jiga nyindiran aing cenah ya. Tapi ya si Kendil teu goreng sangka kanu jadi guruna. Syarat hayang ilmu mangfaat teh ulah suudon ka guru. Gusti moal pati-pati can dipasikeun kabdi meureun aya mangfaatna keur diri abdi. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Barang beres nguruskeun kandang domba, koloyor ka dapur mama ajengan, ternyata ieu ajengan teu boga suluh. Maningka pinter si Kendil teh resepna ngalah suluh. Wah, aing rek ngalah suluh cek si Kendil ya. Si Kendil ngalah suluh. Ngahaja rek neangan upang alus-alus ta suluh supaya ieu guruna daek ngawurukan di daek nambahan ilmu. Mangkat kaleuweung geledegan nu can pernah kasorang ku jelema. Aya meureun 3 kilometer mah ti eta pasantren. Eta si Kendil mungkin jauh mamingkin jauh. Nya barang geus di tengah leuweung alhamdulillah. Mengisuluh kacidahadena dijengkalan supaya tek-tekana sarua tanggungan oge manekot pangsaena tanggungan. Barang mengkeciluy si Kendil linglung pikiranana. Teu nyaho kalere teu nyaho kidul. Aduh Gusti ieu abdi di mana? Aduh Gusti abdi kumaha balik cenah Gusti abdi teh kumaha balik. Duh Gusti abdi teh kumaha balik. Mangkane geus tabuh opatan geus rep-repna kana sareupna. Ya si Kendil tuluy weh maneh teh putar-putar kadinya deui kacapean. Ya si Kendil Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiril yakil aghyar wa miftahi babil yashar syahidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar
wa ashabihil akhyar adadani amilahi wa ibdoli. Ngareureukkeun kacapek mikiran kumaha balik teu nyaho jalan. Aya tangkal kai ngagoler ka cida gedena sagede tangkal kalapa anu geus bulukan jiga nama lila ngagolerna tuluy si kendil teh diuk dina eta tangkal kalapa dina kai. Duh cek si kendil ngeunaheun cenah ngenyot di nyot-nyot deh. Eta si kendil tina menit ganti menit aya meureun 10 menit mah kunaon ieu tangkal kai nu didiukan teh maju si horeng nu diukan teh lain tangkal kai tapi oray nu kacida gedena. Ieu reuwas si kendil kurma dileuweung kata mah teu nyo jalan pas teu ngadiukan oray nu kacida gedena eta suluhna ditinggalkeun lumpat satarikna. Kulantaran eta oray teh panjang aya meureun eta oray teh 20 meter mah. Isi kendil barang lumpat teh pas teh kana sirahna oray. Isi kendil hampir pingsan leuleus tuurna langsung ngedupruk, waduh aing cilaka. Ternyata eta oray teh ngomong kalawan idin Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia sa dileuweung atuh ngaranna oge lowongan. Maneh cenah tong sieun ku aing ing. Lamun maneh cenah hayang salamet mat pang nepikeun salam kaula ka raja jin anu aya di dasar lautan. Ya si kendil teh bingung rajeun teu diteleg sina teuleum dina lautan aduh aing paeh keneh wae. Duh cenah kudu ka mana ayo cenah maneh hayang salamet apakah henteu. Lamun maneh embung nepikeun salam kaula ka raja jin anu aya di dasar lautan tan. Dihakan ayeuna keneh cenah ku aing ing. Ya si kendil kudu ka mana cenah kuring teh. Man cenah anjeun ke bakal nyorang jalan satapak 100 meter bakal nyorang pengkolan. Cung cenah ka ditu maneh mangkat. Eta si kendil teh nyaan kulantaran geus burit lumpat satakarta kebak nyorang teh jalan satapak barang beras teh ngaliwat ternyata barang ngareret ka kenca aya jelema katinggang tangkal kai. Eta katinggang tangkal kai teh cangkengna maju teh bisa mundur teh bisa. Masya Allah eta si kendil teh ngareret karunyaeun mang cenah tulungan nyamperkeun si kendil. Tangkal kai sakitu gedena diangkat najis teu aya setik eutik acan. Bahasana kieu jang lamun anjeun cenah hayang nulungan kaula pang nepikeun salam kaula ka raja jin anu aya di dasar lautan. Duh cenah mang ka mana atuh abdi teh mang? Man 100 meter di maneh bakal nyorang basisir lautan. Eta si kendil nyaan wae gancangna carita-caritana ganjang ame terengeusan. Barang ningali lautan Masya Allah eta ombak nu kacida gedena silih gulung harita keneh. Aduh Gusti abdi kudu kumaha Gusti cenah ya teuleum dina lautan. Sedangkan Gusti abdi teh uninga di mana cenah aya kerajaan jin. Gusti abdi tulungan cenah Gusti. Gusti cenah abdi teh kedah kumaha cenah Gusti. Ya si kendil nangis salebet ning kalbu. Anjeunna teh leuleus salirana aneprok anjeunna teh diuk tuluy sila meremkeun socana menekung kanu agung mujasmadikah yang widi mujabratakah yang maha sukma Allah taala azza wa jalla. Anjeunna teh babahanan catur driya caturopat dria angan-angan soca ditinggalkeun jeung paningalina cepil ditinggalkeun jeung danguna letah ditinggalkeun jeung angsena pangambung ditinggalkeun jeung angsena letah ditinggalkeun jeung rasana. Si kendil teh nangis Gusti abdi teh hoyong masantren hoyong bisa ngaji. Tapi jadi kieu cenah Gusti kaayana Gusti jelema mah kur darma ikhtiar.
Gusti anu nangtoskeun mentaki kersaning Gusti Gusti abdi nyuhunkeun tulung cenah Gusti. Isi kendele nginget-inget teu boga amalan naon inget pamere ti guruna Gusti abdi teh boga ilmu ti guru mudah-mudahan mangpaat keur diri abdi. Isi kendel teh harta keneh ngawatak acik kang linuhung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat, bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat, dadak sakala aya angin anu kacida gedena. Eta angin teh numrag ka si kendil. Si kendil dibawa ke tengah lautan, barang aya di tengah lautan deuteureui ku ombak lep teu inget di bumi alam pingsan teuing ka mana. Nah sakitu we heula dur sadayana kumaha ke si kendil na amprok moal jeung raja jin anu aya di dasar lautan jeung naon anu bakal dicaritakeunana. Panginten sakitu jisim guring di abah mudah-mudahan mangpaatna insyaallah sanes waktos ku abah tiasa dipedar deui lalakon si kendil mudah-mudahan sing jantan itibar ka urang sadayana. Nu penting urang aya kahayang manjada wajada jalma anu bener hayangna pasti insyaallah bakal papanggih jeung dupi kahayang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.